Di negara aya harta, di nasora aya rasa, dina budaya urang magihan diri yen beda lain pikeun misahkeun, tapi pikeun ngalengkepan hirup babarengan. Sanajan urang beda rupa, beda adat, beda warna, seni jadi jembatan rasa ngahiji dina hiji bangsa.
dina budaya dinarenggong kurang diajar dina budaya kurang sadar seni jadi jembatan rasa ngahiji dina hiji bangsa. Iya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Berikutnya untuk peserta dengan nomor 16. Aku merinding sih.